kawari-wari Abah kapungkur nemongkeun batu kuda teh ieu. Tah ayeuna mah Abah rek di sakalian rek nemongkeun batu kuda nu aslina ku Abah. Kek Abah bade bejana cenah 700 meter ti dieu teh cenah. Abah kapungkur nemongkeun teh batu nu ieu we geuningan. Tah ayeuna mah da kulantaran lepat. Tah Abah ayeuna mah rek nemongkeun nu aslina bade katongo. Purana wungkul anu aslina mah ditongo udah. Abah rek ayeuna rek di jelajah ku Abah. Oh, katongo Abah hayang jauh-jauh ge Abah mah rek ditempuh hayang nyaho batu kuda teh. Tah ku Abah kapungkur teh Abah teh salah nemongkeun da ku Abah ayeuna rek dijelaskeun anu ngaran batu kuda teh lain ieu mah asup gapurana wungkul selamat datang Taman Wisata Batu Kuda. Tah ayeuna mah ku Abah rek dijelajah ka batu kuda nu aslina. Tah Abah ayeuna kukurilingan nemongkeun pemandangan selamat datang batu kuda teh ieu geuningan tah. Ieu teh gapurana ka wargi-wargi kadulur-dulur pami hoyong terang aslina engke ku Abah ditemongkeun. Tah ayeuna mah ditemongkeun teh selamat datangna we. Tah kawargi-wargi tuh batu kuda anu ngajelekir teh yuh batuna katingali ece cen teh wargi-wargi lain bohong. Abah mah jelas ece katinggalina ku wargi-wargi anu selamat datang batu kuda teh ieu geuning ieu. Ah tingali ayeuna mah Taman Wisata Batu Kuda teh nu ti suklakna ti siklukna pada daratang. Tah ka wargi-wargi pami hayang terang Taman Wisata Batu Kuda ayeuna mumpung masih keneh boboran sok sekali-kali lah ka batu kuda ulah kadar beja tinggalan we ku wargi-wargi. Abah ayeuna mah rek menjelajah batu kuda anu salaresna ku Abah rek ditemongkeun he. Tah ayeuna mah Abah mah di panjang anu dipedar jeung disarioskeun ku Abah. Abah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ka wargi-wargi anu sartisipasina kana video Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.